ningali kasaung Mbah Ude nya tuh. Tah tingali jeung si Aska tuh. Oh, aya aja Aska ya. Ayo ningali ayo ka dieu. Tuh. Aya naon di saung Mbah Ude nya. Caina herang ningali. Oh. Saat caina. Saat si bapak keur manen cengek. Kamana si abahna ge tuh, si abahna teh kamana keur nyiram belah ditu. Ulah antepkeun dibuka. Bisa. Ningali yuk. Cagedeung yuk. Ka dieu. Tuh jeung si Aska tah ngalangok saung si abah ye. Kayak naon nih saung si abah Ude teh. Tingali itu geus garede pisan. Cai ngagontor herang di gunungnya. Ieu peragi nyiram. Tingali ieu tanaman bawang. Itu kaditu naon tingali ngalinya. Aja dinya cicing heula. Cicing dinya moal ka mana-mana ningali ieu ningali bawang. Jeung sarek 2 bulan ieu. Encan eta sabulan setengah. Kayak endah pisannya naon teh si Azga keur diuk si Azga tuh. Ya. Mahal tuh. Ternyatanya ieu sabulan setengah abi kan apal ieu nanamna jeung abi ningalikeun nya si Azga keur dahar. Si Azga keur dahar. Tanah eta makan naon eta? Lada teu? Wah henteu teu lada nya kuatan budak teh. Padahal eta teh lada makroni. Ya. Cimang tingali ka handap. Jika cicing hal di dinya. Embung geus mandi urang mah kewe lah. Isukan deui we lah. Ayeuna mah tingali heula tuh. Kayak urang ngalongok ka saung itu tuh. Itu teh saung abah saha gitu nya. Da loba saung di dieu mah. Namina ge saung impian pangjauhna tuh aya. Ini aplak pisan dengan itu cengek tingali kurang kumaha itu cengeknya. Ieu teh cengek teh geus dipanen 2 kali. Bu panen, Bu. Biasa we Bu ya malah. Ya ulin si Azga di dieu di saung. Dia ngajak ulin si Azga. Itu non itu aja itu teh. Hawunya suluhna itu tidak teren dia mah. Dia gedean cai tehnya itu laukan itu teh. Ayam meureun laukan. Kulan. Ya. Mana Abah Ude mah. Ini ada herang saya itu. Herang nanti walungan. Tapi itu kira-kira teh saya teh. Geuleuh teh walungan. Sageuleuhna ge di walungan anya pelakatan jadi mesin di walungan kota. Geuleuh teh emang geuleuh pisan di kota mah. Aya di mah walunganna kasrep heula ku taneuh. Cai kanu walungan. Nya tetep kaluar mah bersih tuh. Kali dia we pakai. Ini mau bersih ya. Saya rak dulu di bersih. Kasarap. Korek nyambel tuh dari bade. Oke, abi kan saya itu. Itu siapa? Nyangke. Nyangke. Siapa kalau datang kali ya. Kalau datang diteangan kemana?
Teu geus dikaler aduh. Alhamdulillah tuh nya. Ka orang Cikarang mah sep tah si Abah tah loba ieu bawangna tah. Teh dipotokeun ku urang hiji-hijina bisi arek meuli binih ka dieu.